bang bang bang. Dewa. Oi, dewek buka dongeng. Togar. Buka dongeng dek euy. Oh, aduh ampun euy. Lagi syuting. Lain ieu mah. Apa dek teh? Kamari teh tumpak bus. Si Tayo tumpak bus. Dek teh geus ngarental. Di Ahmadun. Oh, itu bisa ngetik sorangan dek mah. Dek tawe kana Jenny. Ai balik megat bus. Hari bus teh mentong kejang teuing, cicing gepe. Keur ngomong mentong geuning atuh gepe we jeung mah. Mentong bebewetan gepe. Ai dewek teh hari teh megat eta euy. Megat bus. Heueuh, bus Tanjung teh Bandung Majalaya. Anu can deng-deng mah tuluy di Indosian. Jejal tuluy. Apus ya dek euy. Kebenaran yang porsi hiji deui. Diuk bedek teh. Ari palebah mangahang tadi dinya. Palebah puskesmas. Aya nu naik geulis. Woi, geulis demplon. Siga Neng Yeni nu hajat. Wah, geulis sarua geulis oh. Oh. Eta mah harita euy. Arek ka mana cenah eta we? Atuh deui. Nangtung we geureun dewek. Ai dewek da karunya heuh. Kecedek teh neng. Daripada ngedeg mah cen teh atuh dipangkon we ku AA. Cik daekeun teu. Daekeun. Eta ngajawab awewe euy. Oh, wios kitu AA abdi calik dina pangkonan. Yuh, mun ngegleser suaranya. Komadai mencalik gitu. Gek teh diuk dina lahuna we. Bari era bari ugam egeng we. Poho we kana Quran mah euy. Poho we ke masjid mungkin kitu mah aman. Si Togar gitu mah. Karunya rek mah. Ditanya udek teh. Cinte. Neng. Aya naon bari ugam egeng. Neng pasti kerjanya di rumah sakit ya. Oh, kok AA tahu? Ya iya dong. Soalnya Neng pakai baju putih dan bau obat. Aduh ampun euy. Ai sugan teu malik nanya togan. Malik nanya ka Akang. Iya, aku kerja di puskesmas. Apa Neng? Kerja di bengkel ya. Gubeng teh dewek. Dewek teh digawe jeung Jajang. Ka bengkelan da belah dinya. Oh, biasa we dek we eta ngonekan Jajang. Oh. Cente ngebongkar wungkul dek mah jeung ngaruksak. Wah, Jajang nu masang nama nu pinter. Eta mah. No, Jajang. Diomen motor. Aduh, eta baju Jajang harita dewek digawe di dieu. Bager Jajang mah euy. Oh, sok nyawer ku udud gitu. Oh, udah kira belum datang kudu jeung eta jarum coklat. Eta ku apal eta. Eta mah euy cek dewek teh. Kerja di bengkel ya. Oh iya Neng, kok Neng tahu dari mana sih? Iya, soalnya ini kunci dongkraknya ngojos kena bool Neng. Eta kunci Inggris nu Jajang kasakuan ku dewek. Oh poho euy. Penting kunci nu mana? Jajang. Hari ini waktu mah dewek numpak bus deui euy. Dewek teh oh sarua si Tayo anu mah. Lain euy. Aya dewek teh geus namu. Geus namu ti Pak Haji Halim. Geus nganjang da nyaaheun atuh Pak Haji Halim mah. Dedek teh nya.
Teu kaum dewek ieu Pak Haji Halim teu boga duit sok nawaran wae. Masuk bener wae. Oh, baru kan teh. Cinte Pak Haji abdi teh cinte teu gaduh lancingan. Kumaha teh? Oh, atuh cenah loba lancingan mah cenah pot. Aya cenah. Oh, ya cenah yeuh. Bae urut cenah ka. Bae cenah urut asa wios Pak Haji cenah di manuhun we. Dibere we lancingan ti Pak Haji Halim. Murunan hilapeun. Lancingan teh padahal geus bolong. Oh sakuna. Saku kenca katuhun geus barolong. Oh. Oh, eta lamun nyakuan nya gablos we oh. Marurag. Kun bae cita bari diange we ku abdi cita. Hari dewek harita teh udah keaman sasmita. Naon? Oh, untuk minta kopi dipake we kodek teh celana eta bolong teh. Lain eta dina bus bukan ada copet teh oh. Bukan ada eueuh copet. Aya copet oh. Ari copet teh awewe. Oh. Eta mah dewek keur kieu we buntang. Oh, buntang da heuri da tuh. Oh, orang tungkop we. Eta copet ngaragamang kana saku. Meureun deuk nyokot HP. Maksudna mah eta mah jublus. Noh uleng copet. Nah, cenah HP teh beye. Oh, boleh. Nya cenah HP teh. Kita budak celemun teu ngartieun. Budak saya tah. Pelongna ka urang leuwih kana wayang. Terkasep teh. Jadi inget ke si Hamzah. Hei. Ya cenah HP teh hibu. Eta mah harita. Barang keur kitu wah malaikat tukang dengkek ku dewek leungeunna. Oh. Cek dewek teh. Sok sia. Meuning dijarawokeun copet atawa meuning digacel. Ampun euy. Ahmad. Mungkin copet euy. Eta mah dewek nepi ka daya kolot. Kan imahna teh PLN aman sasmita mah. Dewek pas turun tina bus. Leles. Ampun euy. Aing lalakon hirup. Baca ke hirup mah kudu loba keimanan sia. Salat di masjid teh di rimah wae. Jadi urang mah jadi urang ieu meueut. Salat dengan nganalkeun aki-aki we nu adan teh. Padahal budak ngora di masjid dewek ieu mah. Tukang ngabejaan unggal subuh. Eta mah ceuk aki-aki dina subuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ahyana ba'da ma'amatan wa ilaihi nusur. Meureun sarena di masjid itu. Para wargi. Muningakeun waktos. Gerak kapalasan. Usalah. Muningakeun waktos. Wileh waktos parantos jam. Ari jamna teh eueuh. Aya nu maling di palingna teh ku togan. Urang babakan deui Bandung. Cep Deden. Bangsat jam teh baheula. Isap, aya nama isap. Geus eling Kang nama. Ayeuna jadi ustad teh. Eta mah euy. Ya, dina speaker begitu pan muningakeun waktos. Wileh waktos parantos jam. Etos si goblok geus aya nu maling deui. Kasar na speaker. Teu sadar nya. Wah di palingna teh ku incuna dipake main PS. Aduh ampun. Hari adan beak napas geus kolot. Eta mah adan
Akbar Allahu Akbar Allah. Cukup pakai Allah tungtungnya. Allahu Akbar Allahu Akbar Allah. Ya deui geus kolot teh. Hayya 'alas shalah. Ampun padahal mentak naon ya budak ngora dan generasi ini kolot manu ngaping diarajar tampil coba lamun ke budak ngora geus sok Allahu Akbar Cepot modern bisa adan alus begitu brawe mulun hese nya lain udang mah da bangsa urang mah gitu atuh adan genah-genah mumul udang kuduna di urang mah montong make seni adana teh Allahu Akbar woi Allahu Akbar urang Cikarees. Eknya urang Cikarees hayal sahola. Hayal palah woi. Nugelo. Oh, baru nyurakan yo. Oh, yo senugelo. Ini. Eta si Abah geus sieun meuh. Hiji waktu mah adat. Hari adan teh pas bulan puasa ayo meureun panyangkana mah jam genep da jamna teh paeh padahal jamna paeh jam genep we anggar di masjid eta meuh mun eueuh nu ganti di eta batuna teh batu warat ya we pulsa ka baneuli batu jam da antep sok ambak ieu anggar we jam genep geureuh padahal hari teh jam 5 ngan pihujane geus menung orang kabus ke masjid korek trak teh tembur masangkeun speaker adan Allahu Akbar Allahu Akbar eta mah kabeh Cikarees euy bararatae kabeh alhamdulillah cenah euy geus magrib deui cenah bageulana buka cacing si Ahmad aduh eta Ahmad jeung pamajikanna dahar balik kecelakaan oh wah cenah mah geus adan cenah geuning oh ari ngareret jam di rental karek jam 5 mah cenah itu mana nu bener karena karek jam 5 aya ningali HP sarua di jam 5 wah eta mah euy keluar ke masjid dicarekan aki dasar aki gelo orek ke jam 5 sia geus adan oh beuh bala locor geus eta si aki bari ngadeng-deng euy geugeuh we bari adan adana ya ieu mah keur latihan hari hiji waktu mah bulan puasa kene bulan puasa teh beureuh ada eta euy bari cicing udah hareupeun TV bari ngabuburit bari lajo TV hideung bodas teh aya lajo Bandung TV acarana Ranggon si Cepot ya aya dalangna teh Ajang Sukmana anu kieu teh geuningan hayu urang hayu dasaran
sok gini ya. Hayu urang hayu sasarengan di mana di acara di Bandung TV. Hayu urang hayu sasarengan jeung saha jeung Kang Cepot di Bandung TV. Dan eta teh berlalajo siapa teh euy. Berlalajo kitu teh digireun eta kolak. Kolak secangkir. Eta kolak ieu kolak waluh. Eta we meureun kolak buuk. Coba eta. Buuk di kolak. Coba punya buuk di kolak. Woi. Woi. Ayo kolot bisa. Pakai penting ada anak gelo. Saudara bujur masuk. Sirop aja euy setengah gelas. Kalajok TV wa cici. Rekeuteub teh sare. Eta aki-aki bagi sare euy. Oh, siga tukang ngacapi itu dah. Eling-eling palebah adan tungtungna. La ilaha illallah. Dina TV teh. Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakuntu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jannibni syaitana. Pada yang kawin deui. Pas deuk ngaregot eta teh sirop teh dina TV aya tulisan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Aduh, si goreng sarena teh nepi ka subuh heuh. Si Abah teh nya. Heeh. Karunya teuing teh. Eta ceuk si Abah. Atuh aing teh ieu mah sahur lain, buka lain. Maot teh euy. Udah lila teuing puasana. Olo aya suuk euy. Weh, tos seep suukna jang. Aya. Oh, telat atuh. Awet. Dia geun sarawu mah jang. Jauh keur usaha cenah teh. Sarua jeung maneh cenah. Ya, sing laris isalan suukna nya. Ya, nuhun nya sok atuh ka tukang suuk. Hayang seuri mah lain euy. Apanan si Abah eta keneh? Ngaranna teh Abah Oman. Oman. Nu ngulek buok. Hari eta teh geuningan malaman Idul Adha. Dulu takbir meureunna. Bari digalemrong barudak di radium. Hari sinini teh di imahna teh eta mencit hayam. Ai karesepna teh jangjangna. Walikatna. Walikat hayam. Jang-jangnya. Eta mah bari takbir teh euy di juru di teh Kumaha? Allahu Akbar. Alah, geus eta jeung dikenangan segala. Cicing bisa aing mawa gitar ke masjid teh. Jempe teh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Los deui nurutan don. Pada geus kolot tuh. Eling-eling deui. Ha ilallah. Allahu Akbar. Los deui nurutan. Wah, panayagan aing gaero ya. Bener-bener teuing teh. Heeh. Los deui nurutan. Ingat deui. Ha ilallah. Plus deui nunutan teh. Eling-eling palebah tungtungan takbir. Pas elingna teh walikat hayam. Walikat. Maksudnya mah walillahil hamd. Kulantaran sinina mah cacayam karesepna jangjangna. Ingat berenang walikat hayam. Aduh.
Ampun euy. Alah aing rupa-rupa teh hirup. Ya. Lain euy. Aya ngalagu. Bogana yang nyawer deui heuh. Geus sok kurang ngalagu. Di antosan di pengkolan ngalentuk hampir 2 jam kuring keul ngasorangan beningan teu datang kita mapoan lain deui panasaran elek kesekeng beul aya ambek aya teu bisa kumaha di antosan di bioskop jam 7 kadeh hilang kurang tepang cager lawan jadinya jeung ngode hitam lain deui panasaran elek kesekeng beul aya ambek aya jeung inang isukan di antosan jadi panggung mangkade hilang rajawer sasarengan ieu jageurap ringan mah wawae kulantaran hayang dahar cepat mah dieun da kuring lapar hayang dahar parasmanan dicepak lain pinaheun kene sora dewe ko bari jeung moal puting itu lek beuki puting teh beuki alus ai sidawala aya eueuh jangan telepon jangan HP aja Mak Saitong. Assalamualaikum. La. Waalaikumsalam. Silai ke di mana yo? Kuring mah di Jelekong keneh. Astagfirullahaladzim. Ieu dewek di dieu keur nabuh di Ahmadun. Sok didoakeun cing lancar, cing loba nu nyawer. Silai ke naon? Kuring mah keur ngahojon. Cai jeung naon sia teh di Jelekong mah. Di mana sia teh ngahojonna? Di dieu di Gunung Batu. Moal ngisangna di silai. Nah, da eueuh cai ge pancek ajengan mata ke kudu ngaji. Pancek ajengan ge cenah cek Ustaz Asep. Saur Ustaz Aat, saur Bapak Haji Halim, saur Ustaz Jayan. Pan meunang cenah istinja. Naon istinja teh euy? Cenah bebersih ku batu tilu. Yang kilat heuh. Kalau ora teuing sia teh batuna ge sarareukeut sia di dinya mah. Mureun teh soek mah bujur silai. Apa ieu mah batuna ge lemes. Ai silai batu naon? Batu bata. Subeuleung gugus. Euy dewek disawer. Oh mamah neneng. Iya, bobo ayo Mama Haji Halim. Salam baktos kitu ti kuring. Kasadayana ka para ustad, para mubalik. Mudah-mudahan ginanjar ka wilujengan. Amin euy. Atuh aka oge mudah-mudahan amplop macing kana. Bodoh ke dihitung ayeuna cenah euy. Lah, sok ka dieu atuh. Moal kuring mah kagok. Sok atuh ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eta si monyong euy. Ulah hilat teuing cenah cangkeul leungeun. Aduh, ya. Sekali dia ngalagu euy. Aya ngalagu Persib deh mah. Suka Persib guys. Heeh. Ai di dieu aya Viking. Aya Edo Persib
Persib. Si Soko makan. Lagu Persib. Lagu Persib. Isuk Persib. Apa isuk main? Oh, sugane meunang masuk seokan wae. Akang bisa banyak. Iya, iya. Persib Bandung. Jangan kalah. Mari tandang bersama Bidung Abah. Ulah rekod Ulah geusi. sing reg-reg teuleuh ludeung. Nu penting mah Persib teh eleh menang itu secara satria. Eleh menang olahraga mah biasa. Biasa emang. Penting mah urang teh berjuang heula. Dung-dung Persib Bandung gerak tarung. Eleh menang urang Bandung moal pundung. Cuma maju mau Bandung. Tandangmu gasing menang. Ulah ringrang jeung hariwang. Gade pokok cantik sportif di lapangan. Eleh menang olahraga mah biasa. Penting mah urang teh berjuang heula. Dung-dung Persib Bandung gerak tarung. Eleh menang urang Bandung moal pundung. Maju mau Bandung. Persib isuk. Pratandang mawa harapan. Ulah ringrang jeung hariwang. Ulah hariwang. Gade poho cantik sportif di lapangan. Maju mau Bandung. Maju nu. Pratandangmu gasing menang. Ulah ringrang jeung hariwang. Ulah hariwang. Mari tandang bersama Bidung Abang. Jung Persib sing menang jadi juara deui. Bawa deui Bandung Persib. Hidup Persib. Hidup Persib. Ya gitu euy. Bisaan si Akang. Cing atuh keprokannya. Aduh, bener-bener cicak wae. Ya. Jaba isuk deuk nabuh di paseh dek teh. Jaba leungeun cangkeung. Aduh, jaba beuteung lapar. Pan sok aya sisiniran geuning. Naon Akang? Ka sawah rek ngalacacing. Dijual ka kelontongan. Mudah wah mun lila teuing. Budak beroncongan mamak-mamak. Hayang dahar euy. Geus ngagupayan itu euy daging hayam. Nya. Sakitu we nu kapihan. Ulah jadi tunggul siluman cetang supaan Cep Ahmad Neng Yeni. Mudah-mudahan murang kalihna cing dijantenkeun insan anu soleh. Ya, anu sehat walafiat berbakti ka agamana negara jeung bangsa. Hapunten ti sapara kanca nya sadayana warga-wargi urang Cikarees. Mudah-mudahan sadayana ginanjar kawilujengan atuh panginten tina tongtonan sing jadi tuntunan. Mudah-mudahan wae tina gogonjakan ulah jadi ejekan tapi sing jadi ajakan. Sasiereun sabeunyereun hapunten tina sarengrupi kalepatan anu kasuhun. Sakitu anu kepihatur da sok aya paripaos geuning buah dukuh buah peuteuy. Tunuh heuy. Alah sakitu nu kapihatur peueur sapanon carang sapakan hapunten anu kasuhun tutup lawang sigotaka. Saninten